Man sing saha jalma. Donna anu nyangka. Salik. Ieu si jalma infika ka lutepihi. Kana narima pegat kawelasna Allah an qadarihi tina ku sabab dirupakeun ku Allah. Padalika maka ari itu persangkaan likusuri nadrihi eta karana ponok pemikiranana itu si jalma. Tong di dieu amengna di ditu. Tarjamah Sundana. Sing saha jalma anu nyangka pegat kawelas Allah ku pedah ku Allah dibere bencana, maka jalma nu nyangka kitu teh kurang mikir. Ulangi Sundana. Sing saha jalma anu nyangka pegat kawelas Allah ku pedah Allah mere bencana, maka jalma nu nyangka kitu teh kaasup jalma anu kurang mikir. Contoh, ieu mah contoh. Si Dapi misalna teh nu eueuh meunang bencana. Naon bencanana? Contona kapalingan. Atawa bencanana teh imahna kaduruk. Atawa bencanana teh balongna debrah. Atawa bencana teh motorna tikusruk. Atawa bencana teh awakna gering. Loba bencana teh. Si Dapi teh meunang bencana teh nu bieu disebutan nya imahna naon? Kaduruk. Sangeus kaduruk balongna kabanjiran. Sangeus balongna kabanjiran motorna tikusruk. Sangeus motorna tikusruk awakna gering dan lain sebagainya berbagai bencana. Pek teh cek si Dapi teh. Naon ieu teh bencana teh Allah teh loba-loba teuing mere bencana teh. Boa Allah teh teu welas teu nyaah ka urang. Cek saha teh? Cek si Dapi teh. Misalna ieu mah contoh ieu mah lain si Dapi kitu. Nah, loba cek si Dapi teh. Loba-loba teuing ieu bencana ka urang bertubi-tubi. Boa Allah teh naon? Teu nyaaheun, teu welas teu nyaaheun ka urang. Tah si Dapi teh lamun nyangka ka Allah naon? Allah teh teu nyaah, Allah teh teu welas ku pedah Allah mere bencana ka si Dapi, maka si Dapi teh naon? Kurang mikir. Ari kurang mikir halus goreng. Berarti ulah naon? Ulah nyangka Allah teh teu welas, ulah nyangka Allah teh teu mika asih ku pedah Allah mere bencana. Ulah kadenya eta teh jelema nu kitu teh jelema naon? Kurang mikir. Tapi pikiran urang teh ulah kurang. Da Allah teh mere akal sampurna ka saha teh? Ka urang teh. Kulantaran Allah teh mere akal sampurna ka urang, da akal urang mah lain seperti akal sasatoan, maka sing sampurna naon teh? Mikir teh. Sokomo dina nalika meunang bencana. Dina nalika Allah mere bencana, maka pikiran urang teh mikiran bencana teh kudu naon? Kudu
purna ulah kurang mikir. Kumaha pikiran jalma anu sampurna dina nalika meunang bencana nyaeta pikiran jalma anu sampurna dina nalika meunang bencana justru ku dibere bencana teh jalma anu mikirna sampurna mah berpendapat bahwa ku dibere bencana teh Allah teh mikanya ngerti tak? Bahwa ku dibere bencana teh Allah teh mikanya ka eta jalma anu naon nu dibere bencana ku saha? Ku Allah. Naon sababna jalma nu dibere bencana, nu dibere musibah dipikanya dipikawelas ku Allah. Hoyong hafal sabab-sababna barudak? Hiji sabab ku dibere bencana teh bakal madep ka Allah. Ku dibere bencana teh bakal naon? Madep ka Allah jeung bakal ngahalang kana hawa nafsu. Lamun Allah mere naon bencana maka hawa nafsu na eta si jalma bakal terhalang ku naon ku bencana. Sabab lamun eta jalma teu dibere bencana ku Allah maka eta jalma teh bakal ngaguguh hawa nafsu. Lamun naon cenah? Lamun eta jalma teu dinaon? Teu dibere bencana ku saha? Maka eta jalma teh bakal dibere ngaguguh hawa nafsu. Contoh, jalma anu teu dibere bencana teh jalma anu senang. Lain hitutna seeng senang teh. Na seeng hitut senang gitu. Lain maksudna mah. Aya jalma anu naon? Senang. Kumaha jalma anu senang teh kos Firaun lah. Kapirnya kos Firaun senang. Hayang barang hayang meuli mobil kabeuli. Jika meuli bala-bala meuli mobil teh. Misalna teh bakatku naon? Bakatku babari. Tuluy hayang meuli imah gede kabeuli. Kajieun. Dal bakatku naon? Senang loba duit misalna. Bahkan tara gering-gering acan kos Firaun teu dibere bencana pisan. Mobilna sugan aya anu ruksak eueuh. Teu dibere bencana. Teu dibere malapetaka. Tah, kulantaran senang teuing maka jalma anu senang teuing gara-gara teu dibere bencana eta jalma teh sok naon? Sok happy. Sok senang nepi ka migawe doraka ngaguguh hawa nafsu. Sok kieu. Aing mah masing naon? Masing teu salat oge. Nah, urang mah beunghar ieu. Aya tah jalma nu kitu? Sagala kabeuli ieu. Uing mah masing tara ka masjid tara ngaji oge. Uing mah betah ieu gering tara. Mobil sabar emang puluh kabeuli misalna. Hayang ka luar negeri bolak-balik da babari biaya ongkos. Urang mah masing naon? Masing hayoh gawe doraka oge. Hayoh mabok, hayoh maling, hayoh lacur oge. Bae lah urang mah. Tara meunang bencana ieu. Tang teh bakal kitu. Naudzubillahi min ari kitu alus goreng. Walaupun senang di alam dunia, tapi nanti di akhirat dia akan susah. Naudzubillahi min dalik lamun teu tobat. Hiji tah
kanya ahti Allah ku dibere bencana teh pikeun jalma anu sampurna mikir mah bahwa ku dibere bencana teh bakal ngahalang ngagugu kana hawa nafsu. Ari hawa nafsu teh sok ngajurung kana gawe doraka. Nu kadua padilahna dibere bencana teh pikeun jalma anu sampurna mikir mah ku dibere bencana teh manehanana bakal ngabayangkeun wah pangna Allah mere bencana ka kuring berarti kuring teh berarti Allah teh nyaaheun ka saha ka kuring berarti kuring teh dipika nyaah ku Allah. Sabab kuring teh lamun loba duit mah hayo we ngagugu hawa nafsu, hayo we gawe doraka. Bakating ku loba duit hayo we mabok, hayo we lacur, da naon da loba duit ari pek teh ku Allah teh dibangkrutkeun usahana. Misalna sajaba bangkrut usahana duitna beak kabangsatan misalna sabada non sajaba ti kabangsatan duitna teh kaduruk ledis we naonana teh itu bencana lantaran beak duitna maka ayeuna mah hese jadi teu bisa naon jadi teu bisa mabok da eueuh keur meulikna jadi teu bisa lacur da eueuh keur meulikna tangke bekililah mah walaupun manehanana duitna jadi aya deui insya Allah lamun menang hidayah jeung taufik mah geus aya duitna teh engke teh moal tumibadina mabok jeung lacur deui da geus kadidik ti kamari naon ti kamari nyaeta dibere bencana beak duitna tepi nepi ka teu bisa gawe doraka ku beak duitna teh. Dua teh nu katilu barudaknya padilah dibere bencana teh nyaeta bakal bisa toat hate. Naon cenah? Toat hate. Lamun naon? Lamun dibere bencana pikeun jalma anu sampurna mikirna ku dibere bencana teh jalma nu mikir sampurna mah mikir kieu oh berarti pangna Allah mere bencana ka kuring teh Allah teh nitah sabar. Nitah naon? Sabar. Ari sabar teh pagawean hate lain sagala bareuh sabar teh tapi naon? Sabar teh adalah nyengkerna hate tina ngarasula nyengkerna hate tina teu ridho lamun menang bencana. Lamun eta jalma teu dibere bencana bisa sabar menghadapi bencana moal da naon da eueuh bencanana oge menyakieu berian misalkeun kabeli mobil menyakieu sing sabarnya menyakitu si sabarnya maneh teh kabeli mobil aya oge sing sabar lamun teu kabeli mobil gitu. Eta lamun sabar wah kadi atuh. Eta lamun naon? Sabar menghadapi bencana. Moal bisa sabar menghadapi bencana hate urang teh lamun ku Allah teu dibere bencana. Tah sabar menghadapi bencana teh adalah pagawean naon? Hate. Sedangkan pagawean hate walaupun kecil sagede siki sasawi apal siki sasawi? Siki sasawi leutik teh nya tah berian misalkeun sabar menghadapi musibah ngeun sabarna teh leutik tuk teu naon teu badag gitu sabarna teh leutik sagede siki sasawi bakat ku leutik. Tah, walaupun sabar berian teh leutik
kulantaran sabar teh pagawean hate itu leuwih alus daripada amal anggota badan anu sagede gunung gitu. Naon cenah amal hate mah walaupun leutik itu leuwih alus daripada amal anggota badan walaupun sagede gunung. Contoh amal badan sagede gunung teh, amal anggota badan dohir urang, salat ongkoh, salat 100 rakaat misalkan. Maca Quran berian mah sapoe teh tamat. Misalna, geus maca Quran teh berian mah langsung naon? Maca sholawat. Berarti loba amal anggota badana loba. Tah, walaupun amal anggota badan mah loba, lamun dibandingkeun jeung amal hate anu saeutik eta teh moal alus keneh amal hate anu saeutik daripada amal anggota badan anu naon? Anu loba. Lain berarti ulah anggota badan urang ulah beramal lain. Loba amal hate. Contoh sabar. Nah, itu. Contoh deui tapakur amal hate. Mikir tanda kekuasaan Allah itu tapakur. Tapakur sajam leuwih alus daripada ibadah dohir 70 tahun coba. Tapakur naon sajam da tapakur mah amal naon? Amal hate. Tapakur sajam leuwih alus daripada ibadah 70 tahun anu henteu tapakur gitu. 70 tahun turun halus keneh tafakur tanda memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah amal hate walaupun sajam. Jadi kade hate urang teh kudu taat ka saha? Ka Allah. Ulah dohir hungkul kapanan dina Idul Fitri ge kumaha? Lahir. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi maaf teh lahir ongkoh batin urang ongkoh tah batin anu penting mah ode jeung deui ulah kieu hampura beriannya nya dihampura atuh padahal mah hate teh teu naon teu ngahampura bohong berarti itu eta teh jelema nu kitu teh. Nah begitulah barudaknya. Jadi kudu kunaon kumenang bencana teh bisa naon bisa ngalaksanakeun sabar menghadapi bencana anu mana sabar teh pagawean hate hari pagawean hate mah toat hate mah walaupun leutik itu lebih halus daripada amal anggota badan walaupun gak gede. Lain berarti ulah beramal anggota badan lah. Jadi amal teh kudu dohir batin urang teh toat ka Allah teh ulah taat lahir hungkul hari batin henteu. Contoh taat lahir hari batin henteu. Berian sholat tapi hatena sholatnya lain karena Allah karena naon atuh bak berian sholat pedah we hayang katempo ku kabogoh misalkan dalam mun teu ditempo ku kabogoh mah berian teh moal naon moal sholat ari naon ari dohir sholat taat ka saha ka Allah ari batin lain taat ka Allah taat ka kabogoh. Sholat naon eta mah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah teh. Walaupun sholat mah teh khusyuk. Allahu akbar. Wah, kabogoh urang melong tah. Walaupun sholatna kitu tapi dah hatena lain taat ka Allah. Nanaonan sholatna teh beda jeung nu kieu Allahu akbar husunu tadi husunu ayeuna nu tadi sholat teh kieu ya mah repan mah kieu Allahu akbar teu kieu Allah teh kitu kieu we Allahu akbar tapi hatena teh wi mah dah sholat teh beda we karena diparentah ku Allah cerepan teh alus keneh iya repan gitu
walaupun Allah Akbar. Daripada tadi lian cu. Oi kapelong euy ku kapta. Anu naonan amal hatena go gitu. Taat hatena Nah, begitulah. Mun dicontohkeun ka nu sejen mah nya. Nu salajengna nu kaopat ku bencana teh bakal dikiparatan dosa. Jadi menang bencana teh dosa teh bersih we. Dosa nu mana nu dipupusna? Duka. Biasana nu laleutik gitu. Aya nu garde mah da kudu ditobatan. Tosnya. Sekian kajian di malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita ngaji lagi atau nanti subuh ya. Wallahu a'lam. Robbi